Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina acara dongeng Sunda bagian kasalapan anu jejer carios enggal nyaeta jejer cariosna budak piningit. Pidangan dongeng Sunda ieu masih keneh pidangan anu tipayun, nanging dina jejer carios anu enggal nyaeta Sri anu enggal nyaeta jejer cariosna budak piningit. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng Sunda bagian kasalapan dina jejer carios anu enggal nyaeta budak piningit ku Mang Adul bade dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Saberesna ngagarali makam anu disangkana makam si Bongkeng, atuh Pak Haji Basar oge langsung jeung keluargana Mang Tarmin babagi kana emas anu hasil panukeran jeung kepengan-kepengan emas di dayeuh. Walatra atuh kabeh masyarakat didinya oge pada menang bagean. Malahan Pak Haji Kosasih jeung Jang Sirod ge menang bagean cenah eukeur pembangunan pasantren di Pasir Luhur. Nya teu poho atuh si Bongkeng oge inget cenah ka Ustad Sodik anu aya di Ciwalur da geus puguh meureun Jang Sodik teh mangrupakeun guru manehna oge. Sarengsena eta atuh katingali di imah Mang Tarmin oge katingali aya Pak Haji Kosasih, Pak Haji Basar oge Jang Sirod oge pada ngariung jeung Mang Tarmin sakeluarga siga-siga namah meureun erek ngabahas kumaha rencana saterusna mawa si Bongkeng ke Pasir Luhur teh. Ari masyarakat mah saberesna dibagi kepengan emas teh atuh barali ka imahna masing-masing. Bahkan teu saeutik oge masyarakat didinya aya nu langsung burber baralanja meureun manehna erek ngamangpaatkeun naon anu geus dibikeun ku si Bongkeng. Lain kumaha Haji kaayaan di Pasir Luhur, kumaha barudak di ditu di alajarna masih loba keneh ayeuna santri anu marukim di ditu. Kadenge Pak Haji Basar muka obrolan. Pak Haji Basar nanya ke Pak Haji Kosasih, alhamdulillah Kang ari anu warana lagi Bapak sih keneh seueur di ditu teh nyata we atuh nu mata kami kadieu oge aya di Pasir Luhur teh nyaeta masyarakat jeung keur kena pahara keur kena wabah mah meureun wabah lamun dina panyakit mah jadi pada hate tenang tiap waktu pada loba kabelang loba kahariwang tah kitu Kang sugan we atuh kailapatkeun ku kuring teh bisa jadi kayataan kitu. Temal Pak Haji Kosasih panjang lebar. Iki kumaha atuh Pak Haji sok caritakeun soalna kuring teh masih keneh penasaran. Aduh mata kuring ngutus ka Jang Sirod supaya ngajak salira ka dieu teh supaya kuringna leuwih jelas leuwih genre kumaha jeung naon rencanana kunaon sampai ka erek mawa si Bongkeng bari jeung kan kuring nyaho sorangan ari si Bongkeng teh bisa naon atuh ai salian teh bisa nyair ka walungan mah. Pak Haji Basar nyarita deui ka Pak Haji Kosasih, kieu Kang ari kajadian mah di Pasir Luhur teh aya hiji juragan anu ngaranna teh ya eta juragan dari eta teh mangrupakeun juragan anu lega tanahna loba pakaiana nganyeta kitu teh atuh
kulobana pakaya jeung lega istilahna sawah nate teu saeutik masyarakat anu kasisieun anu kasosoakan soalna geus pada apal ya juragan dari eta teh boga kakayaan jeung beharna teh dina ladangan muja teu saeutik atuh masyarakat kampung Pasir Luhur ge anu geus jadi korban malahan kuring oge kungsi itikaf baca tarekat di ditu kalakukeun tarekat ya hasilna teh nya eta menang ilapat yen kuring teh cenah kudu neangan hiji budak anu pernah nyoba ka alam siluman tah kitu Kang Haji kitu pungkas Pak Haji Kosasi ke lain eta teh ari carita teh geus puguh boga bukti janji Pak Haji Basar tumanya deui ka Pak Haji Kosasi soalna manehna ngarasa can jelas can puas ku penjelasanana Pak Haji Kosasi manehna sok sieun penjelasan di Pak Haji Kosasi tingan saukur ngajadikeun fitnah atuh Pak Haji Kosasi oge ngajelaskeun deui ka Pak Haji Basar ngajelaskeun anu leuwih detil anu leuwih jelas malahan mah Pak Haji Kosasi ge ngabejakeun yen manehna pernah tarung jeung siluman anu titahan juragan dari malahan mah Pak Haji Kosasi teh ampir-ampiran cenah ge paragat nyawana ku siluman anu titahan juragan dari ngan hadena we cenah ge santri anu araya di kobong anu araya di madrasah pada ngabantu sing sanajan ngan saukur lewat doa. Ari kitu mah atuh sarua we ji di dieu oge sabenerna mah aya malahan masih bongkeng sampai ka bisa kasasorkalan siluman teh kunaon atuh nya eta ku hiji jelema si bongkeng teh erek disulurkeun erek diwadalkeun ngajak gitu teh meureun bubuhan si bongkeng mah mangrupakeun budak pilihan budak pidingit jeung budakna teu picarekeun budakna teh taat kanu jadi kolotna budakna rajin salat sing sanajan masih keneh budak ya alhamdulillah atuh si bongkeng teh bisa deui balik geuning ka alam dunya ngan tetep kuring mah masih keneh cangcaya jeung kumahana ieu teh naha atuh geuning bet aya ilapat yen kudu neangan budak anu pernah ka alam anu pernah nyoba ka alam siluman jeung naha bener eta budak teh si bongkeng naha moal aya deui kitu maksud teh eueuh deui budak anu sejen anu pernah nyoba ka alam siluman ji Pak Haji Basar tumanya deui ka Pak Haji Kosasi manehna encan sapenuhna percaya cenah yen anu aya dina ilapat Pak Haji Kosasi teh nyaeta si bongkeng bener uing malah penasaran bah maknya nya uingnya jelmana maknya uing budakna da geus puguh uing mah atuh teu bisa nanaon cik Pak Haji kumaha atuh teh jelaskeun ka si Abah bari jeung kumaha ieu teh ari uing bisa naon kitu da uing mah teu bisa naon ngan saukur bisa nyair di walungan uing mah lamun ewak parai tah di walungan oke jeung kuing malah sok lah kumaha atuh Pak Haji sok jelaskeun si bongkeng mauran kana obrolan Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasi atuh ngadenge pertanyaan di si bongkeng teh Pak Haji Kosasi rada ngahuleng da emang manehna oge encan yakin bener nah eta teh si bongkeng budak anu pernah nyoba ka alam siluman teh atawa aya budak nu sejen deui salian ti si bongkeng anu baris nulungan ka warga masyarakat di kampung Pasir Luhur teh teu kungsi lila kadenge jang sirod oge mauran kana obrolan eta punten mah bade ngiring cumarios salit teh abdinya mamanawian atuh janten pemasukan janten saran gitu ciknya dupi mama waktu kenging ilapat teh aya ciri-ciri anu khusus gitu mamanya
pikeun murang kalih anu kantosnya baka alam siluman teh mamanawian we atuh sok urang pecahkeun di dieu masalahna sugan janten aya sangkenging jalan kaluarna kitu tah mamanawian kumaha tah kitu mamanya. Wah geuning bener kitu Jang. Syukur hidup geuningan boga istilahna masukan. Kumaha haji aya sakirana ciri-cirina kanu budak anu nyaba ka alam siluman eta teh. Kira-kirana teh kumaha ciri-cirina budak anu baris nulungan ka masyarakat kampung pasir luhur teh. Pak Haji Basar ngaheukeun pisan atuh kana pendapat Jang Sirod eta. Oh iya nya bener aya Kang eta ge aya tau teh istilahna teh aya cirina. Jadi budak anu baris nulungan anu baris ngabelaan warga kampung pasir luhur teh nyaeta budak anu sok babarengan anu boga babaturan anu boga istilahna teh naon atunya anu boga sobat ngomongna teh galab. Cik ari Jang Bongkeng di dieu boga balad anu ngomongna galab anu ngomongna teh galab geuningan kitu tah Kang Haji. Pak Haji Kosasih nerangkeun deui atuh naon anu ngajadikeun ciri pikeun budak anu bisa nyalametkeun warga di kampung pasir luhur eta. Wing boga Pak Ji, wing boga babaturan ngomongna galab si Ohen. Da wing mah tara jeung saha-saha deui ka mana-mana ge emang sok jeung si Ohen. Tapi kan wing atuh bisa naon Pak Ji? Ari wing kudu ngalawan siluman, wing kudu ngalawan istilahna anu muja ka siluman. Cik atuh kumaha solusina? Sok atuh barere petunjuk wing teh Pak Ji. Bah Mang Sirod sok kumaha wing mah asal sararieun ieu teh sumpah lah wing mah sieun euy lah. Si Bongkeng langsung nemalan atuh soalna manehna ngarasa boga balad anu ngomongna galab nyaeta si Ohen ngan keukeuh manehna teh ngarasa sieun jeung ringrang we da manehna mah teu ngarasa boga nanaon. Sanggeus ngadenge penjelasan si Bongkeng atuh sakabehna nu aya di dinya we pada ngaharuleng. Damang boro-boro si Bongkeng atuh anu sifatna budak leutik. Cacakan Haji Kosasih oge anu kasebutna geus luhung panemuna masih keneh eleh ku siluman anu titahan juragan dari eta. Kumaha tuh Pak Haji? Geuningan budak teh bet sieun. Cik atuh kumaha? Kesuganan aya jalan keluar mumpung ieu pada keneh ngararumpul. Soalna ari si Bongkengna ka ditu mah malah hariwang wae. Da kuring oge henteu merean. Ari si Bongkeng kudu istilahna aduh-hareupan jeung siluman mah atuh. Nang boro-boro ning aduh-hareupan jeung siluman. Sing sanajan diudag anjing anu edan oge si Bongkeng teh met kacok-kacak dengek. Cik atuh kumaha ieu teh jalan kaluarna mumpung aya ngararumpul keneh. Damang Tarmin mauran kana obrolan anu araya di dinya. Terus manehna teh rumahu bari mencerong ka si Bongkeng da meureun manehna teh ngarasa melang eukeur mah eukeur kakarek datang si Bongkeng teh tasnya istilahna kaleungitan anu sakitu lilana. Cacakan ayeuna erek dibawa deui wae ka pasir luhur bari jeung cenah erek sinanjing hareupan ka siluman. Sanggeus rada lila pada ngaharuleng tekung sila Pak Haji Basar cumarita deui anu ditujukeun nyaeta ka Pak Haji Kosasih. Ieu atuh Ji, ayeuna mah kapalang haji geus aya di dieu. Kumaha lamun haji tong waka ieuh balik ka pasir luhur. Jika atuh ayeuna mah urang meuting heula we di dieu sapeuting mah. Bari sakalian urang pada ngaeyekeun tarekat jeung kuring. Cugan meunang pituduh kudu kumaha si Bongkeng ngalayonan
naon istilah teh ngayonan eta siluman jeung kudu kumaha carana si bongkeng nyalametkeun masyarakat kampung Pasar Luhur teh. Kumaha Haji, kira-kira napa nuju? Ari Pak Haji Kosasih ngadenge caritaan di Pak Haji Basar kitu teh. Manehna rada ngahulang sakedeung, bari pek langsung cumarita deui. Oh bener Kang Haji, bener pisan eta teh kitu. Kuring panuju pisan lah ari kitu mah. Keun pae atukeun kuring erek meuting we heula di dieu mah. Urang sungat atuh ari urang tarekat duaan mah. Meureun pituduhna teh leuwih akurat. Ngadenge jawaban Pak Haji Kosasih atuh Mang Tarmin teh kacida bungahna. Soalna manehna moal wakaf papisah jeung si bongkeng dina poe eta. Da pastina oge atuh lamun Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih ngalayakeun heula tarikat, otomatis meureun si bongkeng teh bakal aya keneh di dinya meunang sapeuting mah pasti kacida bungaheunana atuh meureun cenah pamajikanana oge nyaeta BM. Soalna anu bakal kacida sonoeunana teh pastina seorang indungna leuwih-leuwih ti bapana ari ngaran-ngaran kasono indungna mah bakal beneran BM nama keur eueuh di dinya keur nganterkeun beas ketan ka imahna Bu Haji Komala. Oh mohon kacida saena pisan atuh Pak Haji ari kitu mah. Mohonkeun we atuh Pak Haji Kosasih sawengi mah di dieu. Eta mah teu langkung. Badeteun abi mangga mondok mah. Badeteun Pak Haji Basar oge mangga. Nu penting mah abi moal hariwang teuing di waktu meureun si bongkeng ka Pasir Luhur dina acara nyalametkeun kampung Pasir Luhur teh. Da panginten parantos gaduh carana kanggo ngayonanana eta siluman teh. Mohon abi mah panuju pisan kitu mah Pak Haji, mohon panuju pisan lah. Kitu pokna Mang Tarmin. Ari masalah sirah masare moal dan mispuguh moal sare Jang Tarmin meureun Haji Kosasih oge. Apa diatna ge atuh erek ngayakeun tarekat jeung kuring. Piraku atuh ari ngayakeun tarekat erek sare moal nya kumaha bakal meunang bongbolongan meureun ari kitu mah. Sok aya wae ilahi Jang Tarmin. Oh nyanya, aduh teka emutan ku abi Pak Haji. Ieu abina ngaraos bingah lah. Wireh bakal aya jalan pangaluar panginten ayeuna mah abi moal melang teuing atuh panginten naon teh ngalipaskeunana si bongkeng teh kitu. Mang Tarmin nemalan deui kana caritaanana Pak Haji Basar. Barang Mang Tarmin karek repeh cumaritana, kadenge di luar ngagaruruh sing karoceak. Malah mah imah Mang Tarmin wae rada diriegan bari aya nu disada gegedrugan. Siga aya anu ninggangan kana eta imah. Gedug-gedug bari eueuh geus euneur imahna siga anu aya lini teh. Atuh kabeh anu keur ngarariung di imah Mang Tarmin eta teh karasa luasna. Soalna henteu apa aya naon eta di luar. Bari jeung sing karoceak siga aya anu manggih kasieun. Atuh kabehanana ge cara rengkat hararulang hampir bareng anu maksud erek nempo kaluar naon anu keur terjadi di luar. Aduh Gusti, awas Barang nu dijarawa Imam Mang Tarmin kala luar atuh kacidara ruaseunana sing horeng di luar teh aya sapi warga didinya anu anyar meuli didayuh ngamuk. Sapi eta teh nubrukan kana imah Mang Tarmin paingan kadenge cenah ka jero meuni kegedugan. Sing horeng sapina ngamuk keur di perjalanan naik dibawa ke kampung sudah hayu. Oh paingan Mang, itu aya sapi ngamuk. Paji, awal atong caketeun hariwang tah. Nah Mang Tarmin, itu geuningan kana bumi emang geuningan ngadagoran ngagadilan. Nah geuningan aya sapi ngamuk kunaonnya. Kitu ceuk Jang Sirod. Bari sakalian manehna ge ngingetan ka Pak Haji Basar soalna Pak Haji Basar ampir-ampiran erek kagadil ku eta sapi. Atuh hampir kabeh warga kampung Sudahayu oge ngarariung di imah Mang Tarmin nalingker kana eta sapi, tapi keukeuh da ngaran-ngaranna sapi ngamuk teu katanagaan, padahal didinya masyarakat keur kacida lobana. Malahan mah aya sababaraha hiji warga anu kapangpengkeun
anu kusabab manehna nyepengan karena tambang eta sapi sigana mah meureun eta sapi teh kaget soalna dibawa ke kampung Sudahayu di dayeuh da kaciri geuning tenokna oge siga kakarek ditenok meureunan manehna teh ngarasa nyeri da tenokna kakarek dipasang. Weh, nah geuningan itu aya sapi saha tuh ieu teh apa di kampung urang mah nungukut sapi. Nah geuning aya sapi jigan ieu bari jeung ngamuk ngagadoran kana ibah ilaing jang darmin. Gitu cek Pak Haji Basar nanya ke Mang Tarmin soalna Pak Haji Basar ngarasa deh di kampung Sudahayu eta mah eueuh nu bogaeun sapi. Pugu Pak Haji, duka tuh eta teh sapi sahanya. Dan sepugu atuh di kampung Sudahayu mah eueuh nu gaduhan sapi. Hei, iya sapi saha ieu? Nah, bisa ngamuk atuh. Sok tararewak buru. Wah, ieu mah hancur atuh imah kuring. Aduh, mentang-mentang erek dibangun imah kuring jadi hancur kieu. Gitu cek Mang Tarmin bari langsung ngagorowok nanya ke masyarakat nanyakeun yen eta teh sapi saha. Ngadenge Mang Tarmin nanyakeun ka masyarakat kaciri atuh inung si Ohen nyamperkeun ka imana Mang Tarmin bari rada nguliwed ka pipir soalna sok sieun kagadil ku eta sapi. Eta teh anu Mang Dasep Mang Tarmin. Paji eta teh Mang Dasep nembe tos meser cenah di dayeuh pantos kagunga tos dipasihan emasku jang bongkeng teh Mang Dasep langsung meser sapi tapi duka atuh ari ngamuk nama duka kunaon duka naon mimitina ngan eta teh sapi teh da mending amuk-amukan tuh di ditu ge bumi Nabi Juha ampir-ampiran hancur disuruduk buguning di ditu tuh Mang Toing ampir-ampiran gebis di kasemred gitu pugu. Inung si Ohen nerangkeun ka Mang Tarmin jeung ka Pak Haji Basar. Barang masyarakat tidinya masih keneh rariweuh kabeh pada ningker aya nu mawa tambang malah mah aya nu mawa halu anu maksud meureunan erek ninggang kana eta sapi ngan keukeuh atuh eta sapi teh henteu bisa dikendalikeun malahan beuki ngamuk wae ngan rada ngajauhan di imah si bongkeng soalna sapi eta teh ngudag ka masyarakat anu eukeun ngararepung di dinya. Kade yang tong dari keteuing urang he kade sok dan sepuh eta mah sapina edan tingali tuh matana ge meuni peureum kitu buah-buah eta sapi teh beureuna kalasukan na datara aya sapi anu ngamuk semet ka kitu. Astagfirullahaladzim. Ji kumaha atuh geuningan itu cik yang sirod bantuan tuh masyarakat tuh yang Darmin oge tuh geuning sekali tuh memoal tambang tuh sok bantuan. Gitu caritana Pak Haji Basar bari manehna rada bingung meureunan kudu kumaha atuh da geus puguh kaayaan manehna mah geus kolot anu ngarora wae sampai ka dibuntang banting ku eta sapi komo meureun lamun manehna jeung Pak Haji Kosasih nya manehna ge nitah ka Jang Sirod supaya mantuan ka Mang Tarmin jeung masyarakat tidinya anu eukeun ngararepung kana eta sapi. Atuh dititah kitu teh Jang Sirod manehna oge langsung turun muru ka masyarakat anu keur nalalingker eta sapi manehna anu maksud erek mantuan kumaha we carana cenah ari sugan ai ku sararea mah bisa naon teh lineuk eta sapi teh jeung bisa dikendalikeun. Kaciri Mang Tarmin oge ngalungkeun tambang di belah kaca di belah kenca ka belah katuhu anu maksud sina dipangnewakeun ku nu sejen sugan cenah ari ku tambang kitu mah ke bisa dibeulitkeun da geus puguh sapina sapi jalu anu aya tandukan si kaciri tambangna ge dikait-kait kana tandukna anu maksud supaya nyantol. Akhirna tambangna oge ngait kana eta tanduk sapi terus ku Mang Tarmin teh rada dibawa deui anu tadina di belah kenca langsung ngulit ka belah katuhu nu maksud erek mulitkeun kana eta tandukna sapi soalna lamun aya kana beuheungna mah cenah karunya bisi kecekek jadi bisi paeh eta sapina. Barang tambang geus pageuh nalikana tandukna sapi eta beuki ngamuk manehna ngakidegeun sirahna anu antukna Mang Tarmin kakusur ka hareupeunana atuh kaciri Mang Tarmin teh siga anu erek dicecek ku suku hareupna eta sapi. Mang Tarmin ge henteu bisa nyingkah atuh da geus puguh manehna pageuh pisan meulitkeun tambang kana eta leungeuna. Jadi lamun manehna ngejat
otomatis kudu bisa metot kana eta sapi anu keur ngangkat ka luhur, anu niat erek nijak ngajejek ka eta Mang Tarmin. Atuh kabeh masyarakat didinya teh sing karoceak, bahkan Haji Basar oge manehna ngagorobok ngabejaan ka Mang Tarmin supaya digalusur ku masyarakat didinya. Wah, ada yang terpin, eta we masyarakat, panggussurkeun aduh eta yang Tarmin, eta bakal jejek taku sapi tuah. Barang masyarakat didinya kabeh pareurem da meureun teu tega ningali Mang Tarmin erek dijejek ku eta sapi. Malahan Mang Tarmin oge geus pasrah pareurem we. Teu kanyahoan initna, teu kanyahoan datangna, teu kanyahoan iraha ngingkingna, nyaho-nyaho aya si bongkeng dina hareupeun eta sapi teh ngahalangan ka bapana ngajega bapana teh di istilah di kolongan, di lengkahan. Manehna bari leungeunna nyekelan kana dua suku eta sapi anu keur ngangkat ka luhur. Rek naon ieu manehnya? Ka Bapak Uwing erek nincak sia sok lah hayang diparieuskeun ku Uwing sia sok. Macem-macemnya ka Bapak Uwing, atuh bahaya Bapak Uwing dijejek mah meureun bisa maot ari maneh. Ari maneh kunaon pi euy pi cicing hayang diparieuskeun ya ku Uwing. Kitu ceuk si bongkeng. Bari tetep manehna ngolongan bapana ing hareupan eta sapi, kadua leungeunna nyekelan kana suku sapi anu hareup anu keur ngangkat ka luhur. Atuh suku sapina teh teu bisa turun deui ka handap da geus puguh dicekelan ku si bongkeng. Ngan anehna teh ningali si bongkeng siga eueuh anu karasa kasieun, bari jeung siga anu henteu beurateun nahan kana eta suku sapi teh. Malahan manehna kaciri siga anu keur nyarekan kana eta sapi, nanyakeun kunaon cenah meuni ngamuk sagala. Manehna teh hare-hare we siga anu keur eueuh masyarakat sasaha di dinya teh. Atuh ngadenge aya suara si bongkeng nyarita kitu teh masyarakat di dinya kabeh marlong ka arah sapi. Kacida araneheunana atuh khususna Mang Tarmin anu di kolongan ku si bongkeng. Manehna ngarasa kaget, kunaon cenah si bongkeng kok bisa nying hareupan kana eta sapi, malahan bisa ngangkat kana eta sapi nu siga nu hampangeun kacida. Bongkeng, geuning maneh eta? Kade jang, astagfirullahaladzim, jang kade ahariwang, ya bapak oge kolot ampir-ampiran. Nah hari maneh gedean menisikan hampang gitu, buru lepaskeun jang, lepaskeun. Mang Tarmin nyarita ke anakna bari maneh langsung hudang ngagurudug bari erek ngajak ka si bongkeng, anu maksud erek dibawa ka sisi. Nanya kitu teh ya atuh boro-boro ning dibawa ku Mang Tarmin. Cacakan sapi wae ku si bongkeng diangkat, komo meureun Mang Tarmin anu metot da moal bisa kabawa meureun, da geus puguh meureun beban awakna teh ayeuna mah lain ngan saukur berat awak si bongkeng hungkul, da geus puguh katamahan ku sapi anu keur diangkat ku eta si bongkeng. Pak, kemana Pak? Junjuk Bapak mah ka ditu tuh ka Pak Haji tuh, ka jeung si Abah di ditu tuh Pak Haji Kosasi cicing we, keun ieu mah ku Uwing lah. Nah, sapi kieu wae meni lari weuh, cicingkeun ku Uwing mah bakal nurut lah. Anu sae sapina ieu Pak cicing pi sok sia ku Uwing diturunkeun sukuna. Tapi awas ya ngamuk ku Uwing dibalangkeun sia Uwing moal asa-asa lah. Jeung Uwing mah ulah sok macem-macem pi euy. Komo macem-macem ka Bapak Uwing, atuh Uwing teh moal narima pi euy. Kitu tembal si bongkeng. Bari manehna teu lila langsung nurunkeun kana eta sapi, tapi henteu langsung dilepaskeun. Si bongkeng langsung nyekelan kana tanduk eta sapi. Jeung anehna teh eta sapi siga anu nurut ka si bongkeng mah. Sapi eta langsung ungut-ungutan, bari pek manehna kana beungeut si bongkeng rerenghos siga anu ka dununganana sok, padahal mah si bongkeng teh kakarek papanggih jeung eta sapi teh, da geus puguh sapi eta teh sapi anu kakarek dibeli ku Mang Dasep. Ngadenge tingkah laku anakna atuh Mang Tarmin teh manehna laina indit nyamperkeun ka Pak Haji Basar jeung ka Pak Haji Kosasi, tapi keukeuh manehna marengan anakna di dinya. Soalna manehna ngarasa hariwang jeung aneh kunaon anakna berbet boga pangaruh kitu. Sok padahal boro-boro ningku sapi biasa mah lamun dikukukan ku anjing ge semet ka lompat kucar kacir bari jeung ceurik. Ari masyarakat tidinya hampir sakabehna atuh termasuk Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasi oge siga anu kasirep ningali tingkah laku si bongkeng.
kabehanana pada marolohok henteu sakemek-kemek acan nyararita balah mah teu ngagararakeun awakna saeutik-eutik acan yen bener-bener siga anu keur disirep ku tingkah lakuna si Bongkeng. Barang sakabehanana masyarakat didinya keur ngamarolohok termasuk Pak Haji Kosasi jeung Pak Haji Basar tekung silila si Bongkeng nyarita, "Mama ye nu bogana eueuh geuningan Pak nusa ye sapi ye bisi ku uing dipencit geura ye sapi ke ku uing dibeuleum ye sapi teh ngeunah sia Abah sapi guling mah gede mahi ye salemurun nusa ye sapi ye mana nu bogana sok ka dieu ku uing urang pangnaliankeun." Kitu tanya si Bongkeng ka bapana jeung ka masyarakat nu araya di dinya. Ngadenge kitu teh atuh masyarakat di dinya khususna Mang Dasep lainna nyalampurkeun ka si Bongkeng. Angger we marahna teh siga nu arun-urunduran bangun anu kaneh sieun bangun anu sieun keneh ku eta sapi. Naon eta kalah caricing sok buru atuh ieu sapi ye karek dikumahkeun beum wae kitu ieu teh kuing ieu atuh urang baleuleum we lah urang sapi guling lah ku sararea eunah sia bener sapi guling mah nyapanya. Si Bongkeng nyarita deui ka masyarakat balik ke we manehna mah bari ngaluluconan ka masyarakat anu dinya teh bari ngaheureuyan manehna mah bangun eueuh kasieun ku eta sapi. Da memang atuh sapi eta ge saenggeus ku si Bongkeng dicabak mah geuning siga anu lineuk malah mah hayo we harengos kana beungeut si Bongkeng siga kadununganana sing sanajan kakarek papanggih oge atuh antukna masalah sahiji masyarakat didinya nyaeta sing horeng anu bogana Mang Dasep teh nyampeurkeun ka si Bongkeng bari rada agag-agagan. Mota jang wala naon kitu upami abi kadesa eta teh sapi abi jang pohon eta teh anu dimeserna teh ku mas anu pamasihan ujang mahaja abi teh meser sapi dan soalna upami disimpen mah emasna milih seep teu punguh milih ical ya ku abi teh dipeserkeun kana sapi ari pek sapina teh bet ngamuk bener geuningan moal pangetan ieu panah di tenugna engkal keneh jang dadakan tadi. Oh Mang Dasep kadieu atuh Mang sok buru ka dieu tuh jadi we uing ngomongna siga si Mas Toing Mang hadeuh buru ka dieu ye moal malah naon Mang sok lah kuing lah ieu mah dicekelanyaan uing mah moal Mang sok ka dieu sok bawa ieu ta ieu aya tamangna geuning Mang euy baelah kuing urang pangnaliankeun heueuh moal ayeuna mah moal ngamuk Mang insyaallah lah kuing sok lah moal ayeuna mah da geus waweuheun atuh ka uing aing geus waweuheun mah pancicing Mang. Si Bongkeng nemalan deui bari manehna mah keukeuh we siga anu rada loba heureuy jeung rada aneh si Bongkeng oge sikapna teh beda jeung biasana manehna siga nganggap enteng kana pagawean naon-naon malah mah siga eueuh kasieun pisan ku eta sapi teh padahal tadi mah masyarakat didinya hampir salemur ningker kana eta sapi eueuh anu kuateun malahan mah pada dipangpengkeun sedek tegas ning atuh bapana oge geuningan Mang Tarmin ampir-ampiran dijejek ku eta sapi. Atuh saenggeus ngadenge penjelasan di si Bongkeng mah Mang Dasep ngadeuketan ka si Bongkeng bae langsung manehna nyabak kana eta sapi heueuh we geuning cenah sapina teh ngaradak cicing. Atuh masyarakat anu aya di dinya teh kabeh oge pada kageteun pada heraneun kunaon cenah si Bongkeng bisa nalukeun kana eta sapi sok padahal masyarakat ge ampir-ampiran eueuh nu kuateun eueuh nu bisaeun meruhkeun kana eta sapi. Nah ari ku si Bongkengan saukur sagiriwil ngangkat kana eta sapi nahan sapi eta anu keur erek ngajejek ka bapana. Sok Mang tah ieu tungtun ayeuna mah nah hanya geuningan kumulak abi mah teu naon-naon. Nah ari tadi arurang meka dipepereg ge geuningan hese ningker kana ieu sapi teh malahan mah kuring sorangan geuningan ampir-ampiran dijejek ku ieu sapi nya Mang. Sok ayeuna mah Mang tah geus ditalihan geuning tah ku budak abi. Waktosna parantos teu nyekapan pamirsa. Rupina dongeng Sunda bagian kasalapan dina jejer carios budak piningit munggaran dicekapkeun dugikan ka dieu heula. Insyaallah Sabtu payun
Mang Adul baris neraskeun kana dongeng Sunda anu bagian ka-10 masih dina jejer carios budak piningit seri kaduana permios.